Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina saestuna ari jalma-jalma munafik eta yukhadi'una naripu jalma munafik Allah ka Gusti Allah ceuk darena min harihim khilafan al-qulub sabab nembrakeun kana perkara anu teu sesuai jeung jawabna minal kufri nyata tina kufur jawabna kufur warna iman nipu tertarik nipu cek dewekna mangabobodo marukankeun Allah bisa di lihat fa'u anhum ahkamahu at-tajawiyah amre salah di penjana henteu dirogahara ku jalma mukmin teu diparangan amre diakui jadi baik aku iman padahal mah jarona kufur teu dirogahara ku jalma wa sarat ari Gusti Allah eta khotibuhum sabenerna katipu tapi ku bageunna Gusti Allah katipu ku Gusti Allah mujazih tegasna Allah nu bakal males kana tipuanna eta jalma-jalma munafik fayam tadiruna fi dunya illa ilahi nabiyyahu ala ma'tadun akan di dunia bakal diboleh sabab kanjeng Nabi dibejaan Gusti Allah si eta teh ngaku iman jero nama kufur. Dari kanjeng Nabi mah dibejaan Gusti Allah mau bisa dibobodok. Wa yulaqabuna fil akhirah. Mungkin di akhirat disiksa di Gusti Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirina dalam munafik. Ya, idza qamu di ieu teh kana salat. Dicek nanti dina salat dalam munafik. Idza qamu di mana-mana ngageun narantung ieu ngarantung jalma munafik ila sholati wa kana salat bareng jeung jalma mukmin qamu kusala. Maka ada dina teh kusala. Barianan kusal-kusal teh mutasaqilina berat diajak salat teh teu karya meuh nalangke ciri jalma munafik orang seperti itu urang jalma munafik bisa kabatur benernya kencang ajak salat teh berat mutasam ini menjadi berat ajak sholat dan negara teh diborong pilihkan mending kene kerja bakti tak mending kene sholat tasbih jangan kerja bakti sampai sholat tasbih ajak ujar meninggal punya baraka sholat tasbih. Jadi sholatnya berat. Mengagodana itu. Jalma-jalma munafik berat gitunya. Berat balik jeung teu bisa mah sakeun. Ih hararese. Yurahuna bariatan padaria kabehana saka manusia. Jadi hayangna teh mungkin ka manusia sholat teh kuliah unggul ambeh kating da jarona mah kufur. Padu katingali ku batu. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Wala yadhkuruna jeung teu aya ieu munafik kabeh Allah ka Gusti yusalluna teu salat illa qalilan kecuali kana musafir kriyaan kana rea. Salat teh geus padut. Nah, padu kating ku batu bae. Saeutik salat teh urang sok saeutik di salat teh nya. Salat teh sholat sunnah teh kieu mah kira-kira.
Ya, urang gitu. Ya urang mah insyaallah dengan imannya. Iman tata sifat-sifat jalma munafik sok napa ka urang teh. Insyaallah urang mah iman jero laginya. Iman urang mah jero lagi. Luarna iman jerona iman pada eta sifat jalma munafik sok narapel di satik-satiknya satik-satik di cenah mudhabdabina baina dzalik mutaraddidina. Jadi bolak-balik dia jalma munafik baina dzalika antara kufur jeung iman teu kadieu teu kurangan disebut kufur dan maca syahadat, disebut iman teu nama kufur. La ilaha ulai la maksudina teu bisa dinisbatkeun ilaha ulai ka itu jalma-jalma kafir. Jadi disebut kafir henteu teh. Wala ilaha ulai teu bisa dinisbatkeun ka jalma mukmin. Jadi nyawa teh para teu statusna teh. Itu awewe lain lalaki lain teh KTP Islam untuk salah parah. Itu teh disebut mukmin karena salah, disebut kafir da KTP lagi Islam. La ilaha ulai wa la ilaha ulai ka kufur henteu musyrik. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa man jeung ari siksa jelema eta yudlillah nyasarkeun ka bangsa Allah Subhanahu wa taala falan tajida maka mamagihan anjeun wahai Muhammad dan kaitaman sabila kana jalan ai geus disasarkeun ku saeukuh kumaha nya cenah aja diajak teu daekeun bae hidayah hidayah mah Gusti Allah geus disasarkeun ku Gusti Allah poro-poro urang ceuk salah anjeun wahai Muhammad moal bisa malihat jalan karena nyeret eta jelema kana jalan anu ulamanya. Nah ieu kewajiban bae ajak nitah mah terus ajak terus nitah da kanjeng Nabi teu kasih kieu lah da aing mah ngajak geus nitah geus harteuy teu kasih kitu nya boro-boro anu can pumuh daekeunana anu geus pumuh moal daekeun kanjeng Nabi teu ngajakna siga ka Abu Lahab ka Abu Jahal geus diplot dina Quran sakalipun Abu Lahab kitu Abu Jahal geus ditampukeun moal iman kalah ka kumaha bae oge tah kanjeng Nabi teu kitu henteu ngancandikeun gugur kewajiban di kanjeng Nabi teh walaupun eta mah geus puguh moal iman teh komo ieu anu can puguh gitu nyawa daekeun nyawa lah sigana teh sigana moal dan dibalik oge tahan daekeun eta mah bae teh ya dua kali nama daekeun gitu sekolah jadi entong kajen teu daekeun di nya terus bae urang mah ngalubarkeun kewajiban jeung ngajak geus ngalagan ya صلوا على النبي